Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi basa sawiji surutut tayamum utawi pira-pira syarat tayamum iku asyaratun 10 ayakuna sejian tawana ya tayamum iku biturobin kalawan tanah wa yakuna lan yen tawana apa turabu tanah iku tahiron kang suci wala yakuna lan yen tawana ya turab iku musta'malan kang wis den anggo wala yukhalitu lan yen ora nyampuran ing turab apa dakikun tepung wana hulan saumpamane dakik wayak sidalan yen tanaja ya mutayammim ing turab wayam sahalan yen tangusap ya mutayammim wajahu ing rarahine mutayammim wayadaihi lan tangan ora mutayammim bidor bateni kelawan rong pukulan wa yuzila lan yen tangilangaken ya mutayammim an najasata ing najis awalan ing dalam kawitane wa yajtahi dalan yen hati-hati mutayammim bil kiblat ing dalam madhab kiblat qablahu ing dalam sadurunge tayammum wa yakuna lan yen ta'ana apa tayamum iku ba'da duhulil waktu ing dalam sause manjing waktu wa ya tayamum lan yen tayamum ya mutayammim likuli fardin kada saban-saban kaparduan paslun ina yaji pasal jengan musannif pada ngabahas tentang syarat-syaratna tayamum asyaratun anu jumlahna aya 10 ay mala buda minhu anu misti kudu aya dina tayamum 10 perkara al awal nu kahijina ayakuna biturobin tayamum biturobin kudu kutana ay kholisin tanana nu murni pokona kecapna taneuh we bijami anwaihi kalawan sakabeh ayeuna macamna taneuh hatta mayudawabihi sehingga keun taneuh nu sok dipake obat ya. Di daerah batur mah aya taneuh leutak anu eta teh bisa mengencangkan kulitnya dibalurkeun ke seluruh tubuh eta leutak teh eta sok dipake obat kumaha carana taneuh leutak itu garingkeun sieun sina lemas kakarek dianggo tayamum aya wa ayakunalan yen tauna nu kaduana turabu tahiron syarat kadua taneuhna kudu anu suci ulah nu kacampuran ku najis taneuhna kakarek sah tayamumna wala yakuna katiluna musta'malan ulah taneuhna teh ulah anu musta'mal alias parantos dianggo ayeuna tayamum gitu ulah ayeuna nu musta'mal ay pirokil hadasi tegasna taneuh anu parantos dipake ngahilangkeun hadas tos dianggo tayamum teh atawa ngahilangkeun najis mislu mustamal fi jalatin najasatil mugaladoh cenah dina ngahilangkeun najis mugaladoh taneuhna dipake tayamum teu sah terus nu kaopat nawala yuhalitu dakikun ulah kacampuran si taneuhna teh ku dakikun lelemesan berupa tepung tarigu tepung tapioka anu lain berupa taneuh we lelemesan eta teh itu keusik walahu jeung umpamana tepung gitu jeung ayeuna macamna sanon sarupa jeung ayeuna lelemesan anu lain jenis tina taneuh seperti ja'faron itu wanurotin minal muholitati sareng ayeuna apu mah pan berupa tepung apu ge tapi bahanna sanes taneuh tapi batu eta teu sah tayamum lamun kacampuran kitu wayak sidahu terus deui syarat anu kalimakna ayak sidat turab li ajli tahwil ilal udwil mamsuh terus ngaina si jalma nu tayamum teh kudu neja kana taneuh jadi taneuh napelna kana anggota tayamum teh ya eta teh di sejak tayamum gitu jadi nganyanakna taneuh ngantelkeun taneuh kana anggota tayamum teh eta teh dituju
minahkeun taneuh keur ngahilangkeun hadas. Jadi mafhumna lamun teu diseja eta taneuh nepina kana anggota tayamum palawintapan natrukaan sapaturihun ala udwin min adai tayamum saperti ayeuna niupkeun angin kana taneuh sehingga ayeuna seueur kana pameunteun kana dua panangan ala adoin min adai tayamum. Eta mah terus we diniatan ku urang teh diniatan tayamum nya kekebul teh geuning di jalan tanah langsung cek urang teh tayamum eta teu sah tayamum sabab teu tadina minahkeun taneuh kana anggota tayamum teh teu diseja katiup ku sorangan begitu aya sudah wa ayam sawaja daihi terus anu kagenepna kudu ngusap kana pameunteun sareng dua tangan ku dua kali usapan aya wala buddha tegasna misti mina darbataini ku dua kali usapan saraan cek sara wa in amkana tayamum aklan bidorbatin bihirqatin sanajan mungkin tayamum cek akal ku sakali ayeuna minahkeun kumacarana bihirqatin make lamak gitu make sarung tangan gitu siuk ayeuna taneuh teh comot gitu usap-usap kada usap-usap ieu eta teu sah. Jadi wayang sawaja dai teh tartib pertama wajah nyanak taneuh buang terus ayeuna tangan tuh dua kali nyanak taneuh henteu ku sakali nyanak taneuh gitu. Syaratna teh kudu dua bidor batai dua kali ngalihkeun minahkeun taneuh kana anggota tayamum wasabiunu katujuna ayyusilal mutayammim najasata awalan kudu ngahilangkeun si jalma tayamum kana najis awalan samemeh dekna tayamum samemeh dimulai tayamum hilangkeun heula najis upaya staratlan tembi takdimu izalati najasa ghairul ma'fu anha syarat ka jalma tayamum kudu ngaheulakeun ngahilangkeun najis anu teu dihampura ya najis aya macam misalnya tai nyakol dina anggota atawa naon wae najis anu ghairul ma'fu anu teu dihampur walau an badanihi sanajan tina ayeuna man najis anu kaluar tina badan si jalma nu tayamum gitu min parjin aw wiri tina parji atau lian parji gitu eta kudu dihilangkeun heula syaratna wa yajtaida fil qiblati qablahu syarat kadalapan kudu hati-hati dina madep artina urang neangan heula arah kiblat gitu qabla tayamum qala Ibnu Wahibin fil minhajil qaim kalau tayamum qabla ijtihadi fiha lam yasiha alal aujah cek aina Ibnu Hajar dina minhajul qaim lamun si jalma tayamum samemeh ijtihad gagabah lawan ijtihad gagabah jadi tayamum teh geduk tayamum teu ulah ilik mana ieu kiblat teh teu ningali heula arah matahari lamun di leuweung teh mah lamun di pilemuran teh mah teu neangan heula masjid pan puguh nya masjid aya kiblatna henteu tatanya heula qaul ijtihad pihak dina masalah kiblat teu sah tayamum cek kaul aujah ngan cek Imam Syarqawi hada dhaifun ieu dhaif payasih tayamum bada dulil waktu sah tayamum sabada asup waktu walau qoblal ijtihad fil kiblat sanajan teu ijtihad dina masalah kiblat cek saha eta mah cek ayeuna Imam Asy-Syarqawi wa yakuna tayamum bada dulil waktu nu kasalapana tayamum kudu sabada ayeuna asup waktu itu asup waktu duhur asar maghrib name ayeuna ngalaksanakeun tayamum jadi mafhumna lamun teu asup kana waktu can asup kana waktu haek tayamum maka teu sah tayamum ay Allah diyasupi lu salat bihi tegasna waktu anu sah dipidamal salat teu asup waktu gitu kunaon sababna li anna tayamum taharatun daruratun sabab tayamum taharah daruratnya taharah darurat teh suci anu darurat anu teu bisa kaina ku cai ganti ku
taneuh ku tayamum teh. Wala darurat qabla duhulihi jeung teu aya darurat ayeuna samemeh asupna waktu. Jadi gitu geus asup waktu darurat. Kumaha deui carana cai teu aya maka ganti ku taneuh disebut tayamum eta darurat. Jadi ai samemeh asup waktu mah misalna isuk-isuk urang teh can mangih cai jam wudu nya jam 7 panila keneh ka waktu duhur merenang bisa keneh oyeuna ikhtiar neangan cai lega keneh can asup kana waktu duhur sababaraha jam deui. Nah, jadi teu aya darurat samemeh asup waktu. Nu kasapuluna wa tayamum likulli fardin kudu tayamum si jalma likulli fardin pikeun saban-saban kaparduan. Saban-saban salat fardu duhur tayamum, asar tayamum deui teu meunang tayamum salat asar ku tayamum anu duhur tadi. Teu meunang 2 kali fardu 2 kali salat beda jeung wudu sugan arek 5 kali salateun sampai saeuting teu batal wudu ku sakali wudu sah ai wudu mah. Ai tayamum mah sakali salat fardueun. Magrib tayamum. Isya tayamum deui teu meunang ku tayamum anu magrib tadi. Faslun furudu tayamumi Allah alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.